unggal poe bolak-balik ngalaan cai mamawa jaliken. Di zaman ayeuna mah tinggal ngocorkeun atuh tina keran Dengekeun. Cek lurah ge engke bulan hareup sumur ieu teh ek dimusnahkeun. Dimusnahkeun ge lain tanpa alasannya. Sebenarnya selama ieu teh rakyat salah paham dengan sumur ieu. Sebenarnya sumur ieu teh berfungsi sebagai septic tank untuk menampung cai kompol masyarakat. Ih, menjijikan. Manyalah. Semua WC di kampung ieu nya. Pembuangan teh ka dieu ya termasuk Cikiih ya. Tapi septic tank ieu mah khusus jang Cikiih. Ari bangsa pembuangan tai mah engge teu apa ting ka mana mun nu pugumalin ka dieu. Wadul. Lain wadul-wadul kitu. Dengekeun heula ieu. Nu matak teu percayana mah da caina kadala bersih. Da emang bersih sia. Da bersih sote soalna katimbun terus ku cai hujan jadi asa bersih kadempona. Oh, jadi gitunya. Aing mah selalu percaya ke maneh mah. Iya dong. Aing teh menyuguhan siang minum caina ti dieu. Apakah selama Anda minum di urang cainya itu ada rasa-rasa pesing cikompol? Enggak ada anjing, enggak. Entong sok nyebar hoa ka aing lah. Ya, sia teh nginum cai ieu sarua jeung nginum Cikiih sorangan. Ih mending aing nginum Cikiih sorangan daripada siang nginum Cikiih aing. Jangankan nu aing semua masyarakat diinum. Sia mere nginum aing ku cai ti dieu, kurang ajar Ieu da teu apa urang mah sugan teh ieu lain septic tank sugan teh sumur biasa we. Sia goblok. Nah, aing mah teu goblok ieu nu goblok mah ieu. Da asa sia. Da asa sia unggul sok nyokotan cai ti dieu mah goblok tara aya batur mana. Nah, sia jadi kitu. Jadi ngegas aing geuleuh ka sia tita milih Prabowo kalah milih Jokowi sia mah. Jina sia kalah jadi mamawa politik goblok. Nya kumaha aing we atuh ek milih presiden sawae ge eta mah hak aing lain urusan sia. Sok bisa gelut mah ku aing dilayanan lah dibere beas jeung endog ke Jokowi. Emang heuh ek naon sia sok ek naon? Hayu aing jeung sia ge bareto pernah dibere pulsa ku Prabowo 50. Inget teh pulsa naon anjing eta mah pulsa nyasar da. Sia tong maksa aing milih saha-saha. Intina mah siapapun presidennya kalau lu enggak kerja, lu miskin lah. Wadul, aing unggal poe kerja capek ieu mah nya miskin wae. Kumaha tah urusana? Sia mah kerjana kerja bakti meureun. Cungur kerja bakti aing kerja banting tulang Saha nu daek mayar atuh ka jelema nu gawena ngabantingan tulang Terus aing mah teu ngarti ku sia Junet Teu ngarti naon. Pas maleman pemilu, pas ngaliwat di TPS, nah sia teu ngajakan aing merukana teu apal Aduh, da eta mah nu ngaliwatna ge manggeblik aing teu boga hak jeung ngajak batur, da barina ge embung ngajak sia mah soalna sia mah ari ngagawean embung tapi pas dahar liwat diukna yang di tribun VIP. Hayang panglobana dahar sia mah, bugek dasar sia mah meakeun kejo. Ari dititah ngisikan embung, dititah ngaladaun embung, ari dititah ngasaan hayang dasar lu. Emang sia sok ngabantuan ari ngaliwat Aing ge tara ngabantuan mah, tapi urang mah tukang nyieun rencana, dak ngaraliwat yuk, tah eta fungsi aing. Mun eueuh aing nya ngaliwat ge tidak akan terjadi. Karena tidak ada rencananya. Gelut moal ye, buru. Hayu sia kalah ngomong wae teh tadi pan. Hayulah sampai bulan puasa kita lamsia rasa bacot lah. Yuk nafsu kalah awewe atuh lain kalah laki. Sok atulah. Ruaseun. Geus teu jadi ngah kesang aing gelut jeung maneh mah. Tepugu masalahna mimiti tina cai kana politik ayeuna kana liwat naon Bangsat kau hayu engkau gari gelut nante dasar sia teh goblok aing